berjudul Ngamuliakeun Basa Ibu yang ditulis oleh Tatang Sumarsono. Adapun para penerbang yang akan tampil adalah ini juara Tembang Damas tahun 2009 yaitu Neng Rosyanti yang akan menerbangkan Langgam Segawira. Sedangkan juara Tembang Damas tahun 2023 yang putranya yaitu Sony Rizal yang akan menerbangkan Langgam Cianjuran. Dan ini juga yang luar biasanya ada Mang Sule Muharismana, ini tim kreatif Sri Agung yang akan menerbangkan Langgam Paket Adengan. Dan ada juga ini Pak Idik dan Kang Ijal dan Kang Oktak yang akan mengiringi mereka. Oke. Itu langsung kita harus menerbangkan Gugurita. Jaga, namun ya
bahasa Sunda malarsing macam balade jadi pancen kabeh urang eta amanati Gusti ulah jejerih ngajan gogoda kesuh hamun kurang hahalang sang harapan masing awal akhir bakal kepetik hasilna mun dah ka Sunda nuhun teu jadi bukti seuk atuh pake basana teu rasa jeroh mengarengkap melati rupa-rupa pangaweruh salega pakumpuran ngawuwegan jati bahasa Sunda kabenghar Nusantara Bahasa Sunda yang sekiwa jadi kamu gerbahkan diajar dulu pakai karya kehidupan hasil sastra kalau pesan kasar sing kacang siswa-siswi masing jejak sejawat kurang budi ngembat panjang lakon ulah tapi karuntun gawe pinaruntikin sangka bangus burung ya jadi amal kahar
Kadean ngalangkeun kanyaan rahmat Gusti ngamalir sabawas satungtung pada ngariksa urang teu atau weksa mikanya salawasna ngamuliakeun pupunjuk rayakeun data muga langgeng masa Sunda lawas mampu Junarita masih manjang sing manjang lebih gajagan jadi benghar budaya sing manjang lebih gajaga jadi berwarna budaya lihatjeun mereka urang tong teuing loncewan ringrang sanajan gogona teu kurang halangan mah pirang-pirang masih pancet tong salempang komo deui terus lewat hayu sing ieu urang tandang ngomanakeun basa urang sakitu kasanggakeun hapunten mun kirang Assalamualaikum